Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Para pemuda, para pemudi, bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah difasilitasi oleh Pemudi Persatuan Islam Cabang Ciparai. Pada hari ini saya bisa bersilaturahmi, walaupun sebetulnya Pemudi Persatuan Islam Cabang Ciparai sudah meminta 6 bulan yang lalu. Tapi alhamdulillah kita baru bisa bertemu, dan insya Allah mudah-mudahan pada kesempatan kali ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ibu-ibu, bapak-bapak, ada data di salah satu surat kabar di Amerika, New York Times, bahwa 60% anak-anak di seluruh dunia 8 sampai 12 jam mereka memegang HP. Jadi seluruh dunia sanes urang Indonesia unggul. Jadi murang kali sadinten dia itu satu hari rata-rata memegang HP itu 8 sampai 12 jam per hari. Berarti nanti kegiatan anak-anak itu sebelum tidur ataupun makan itu ternyata lebih banyak dia memegang HP. Dan ini yang menelitinya adalah diriset oleh orang Amerika yang langsung dia berkeliling ke berbagai negara. Dan ternyata ibu-ibu, bapak-bapak, yang paling mencengangkan adalah apa? Dari 8 sampai 12 jam anak-anak yang banyak memegang HP itu ternyata terjadi ledakan. Anak-anak itu 35% tantum. Janten tantum teh kieu, upami HP-na direbut ngadak. Jadi maledog. Kemudian dia melempar, kemudian dia memukul, kemudian dia itu apa? Ibu ngaruksak barang nu aya di gigireun. Dan anak ngadak luar biasa. Itu 35% akibat dari apa? Pandemi. Sok kabayang teh ku ibu ku bapak ayeuna mayunanana tinggal tong bujeng-bujeng bapak ibu sim kuring ge sami mayunan sama. Kenapa? Karena ini masalah semuanya. Malahan para psikolog juga sekarang kebingungan untuk mengatasi masalah ini. Para psikiater juga sama. Dari sekian itu ternyata terjadi 5 sampai 7 anak masuk rumah sakit jiwa. Karena apa? Terjadi learning depression. Learning depression itu dia belajar itu depresi. Jadi budak daring inungna darping. Ya. Sampai ada kasus ibunya dilempar oleh HP-nya karena si anaknya bada ataupun belajar, dia pelajaranna lieur, ditanyakeun ka ibuna, "Mama, ini aku cenah ada tugas, pelajaran apa?" "Pelajaran ini." Ceuk inungna teh cenah lieur. Teu bisa cenah mamah teh. Akhirnya dia atau dia marah, kemudian dilempar HP-nya ke muka ibunya dan kemudian ditaroskeun kan ulang tanyakeun ka si bapak. Ada PT sarua salakina ge teu bisaeun. Jadi di imah teh mau ngariung anu lalieur. Budak lieur ku pelajaran, indungna teu bisa, bapana ge sarua.
Karena apa? Karena ini adalah gejala yang mendunia. Nah, 3 sampai atau 5 sampai 7 anak ini learning depression. Kemudian yang kedua adalah skizofrenia. Skizofrenia itu anak-anak gangguan seperti orang itu dia itu apa? Seperti orang gangguan jiwa. Dan yang paling luar biasa adalah apa? Bipolar. Bipolar itu apa? Kadang-kadang nafsu, kadang-kadang bunga. Ente bipolar, Bu. Jadi lamun keur bunga, lamun keur ngamuk, ternyata bipolar. Dan ini terjadi seluruh Indonesia. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, yang paling luar biasa adalah apa? 30-40% anak itu adalah dia screen of activity, diam di rumah, ngahuleng, punya rek ulin ulah, teulin kumaha. Akhirnya inilah jadi gejala yang luar biasa. Saya pada waktu itu diundang ataupun ditelepon oleh salah satu dinas pendidikan, kemudian akan mengadakan seminar bahaya gadget untuk anak-anak seluruh Jawa Barat. Kemudian saat itu pada tanggal 8 Februari, pada waktu itu saya menjawab begini, Ibu, Bapak tidak perlu seminar. Kenapa? Karena seminar tidak akan menjamin anak berhenti untuk main HP. Tapi harus diadakan kembali apa? Sakola kudu dibuka deui. Lamun sakola dibuka, moal macet teuing. Kenapa? Karena ini akan terjadi apa ini? Ini kan karena efek apa? Karena efek tidak ada apa? Tidak ada teman. Mata tahun ayeuna loba budak nu naik kelas 2 tapi teu papanggih jeung guru. Kelas 2 budak teh jeung guru teu papanggih, jeung murid teu papanggih. Jo naik ke kelas 2, dugikeun kaya murang kali diwawancarai. Terima kasih corona. Ya. Saya naik kelas tanpa harus belajar katanya. Dan saya sudah kelas 2. Berterima kasih terhadap corona. Jadi nganuhunkeun cenah, nuhun corona cenah. Lamun unggah tahun kieu kitu kenapa? Mata corona teh beres-beres sigana eta doa ti budak meureun nya. Eta mah anu eta teh nu nini di pasian sembako. Anu di pasian ku sembako geuningan ku Satgas Covid. Ma ieu cenah aya sembako ti saha ti corona. Oh si meuni bager corona cenah. Mama salama hirup can aya nu mere sembako iwati ti corona cenah. Bejakeun ka corona didoakeun ku macing panjang umur gitu, Pak. Mata corona teh can dicabut wae da sigana aya doa ini jeung budak. Tah. Karena ini bahaya ataupun apa? Apakah bahaya? Tidak, Bu. Kenapa, Bu? Saya katakan tidak bahaya. Da budak mah lamun doraka teh kudu ku HP sok. Da kanaan ge teu begaweun HP, doraka anger. Jadi tok nyalahkeun kana HP, da HP mah ieu mah naon? Sapertos peso, dipake nyiksik bawang biasa, dipake ngabunuh ge tiasa. Jadi kumaha urangna. Makanya bagaimana solusinya? Sakola sakitu we, buka deui. Mata lamun engke dibuka sakola tong sarieun ibu-ibu. Da budakna sarehat, Pak. Tinggal da murang kali mah sarehat karieu we. Ngadon leuwih maceuh jajan gerenya. Nya, sakola mah jajan 5.000, da bare sakola mah 10-20.000. Nah, seperti itu ngadon ngamahan jajan santuang rewog di. Sebetulnya apa yang menjadi persoalannya? Bapak-bapak, ibu-ibu, inilah yang disebut dengan kita harus mengadakan screening of activity. Jadi si anak itu harus dikeluarkan lagi keringatnya. Jadi budak lamun keluar kesan moal kecanduan. Moal kecanduan. Jadi murang kalimat pada kedah ngesang. Lamun teu ngesang, tidak keluar hormon, itu akan menyebabkan dia seperti itu. Bagi kita sebagai orang tua, bukan masalah harus belajar dan tidak, karena seminar tidak menjamin anak itu akan dijamin baik dan tidak baik. Tetapi bapak-bapak, ibu-ibu, yang harus dipahami oleh kita adalah bagaimana solusi ini akan menjadi bahan bagi kita semuanya. Karena ieu mah entong seminar namina, ieu mah ngobrol we. Pengalaman ibu-ibu, bapak-bapak, para pemuda, para pemudi, kita sharing pengalaman menghadapi hal yang sama. Kan sim kuring ge sami kan umurang kalinya. Da sami Bu gejalana, dugikeun ka punten aya jugeurkeun aya nu jalmi nebikeun ka kieu. Pak Ustad, hapunten cenah abdi ieu tinggal murang kali 2 tapi lieur. Aya di torojol, Pak Ustad, abdi hiji lieur di sarua. Nu 2 lieur, anu 3 lieur, dugikeun ka anu kieu. Pak Ustad, abdi teu boga gawe budak cenah lieur, sarua teu boga budak lieur. Jadi anu teu lieur teh saha tuh? Enggak ada orang. Kenapa? Karena Allah kasih seperti itu. Ibu-ibu, bapak-bapak, supaya gampil mempetakannya, kita akan bagi 2 dulu. Begini. Nikmat Allah itu ada 2. Satu ada nikmat muqalladah,
Yang kedua ada nikmat muqayyadah. Nikmat muqalladah ini adalah kenikmatan yang tidak bisa dibeli dan tidak bisa dirubah, seperti Bapak Ibu atau mendapatkan kenikmatan beragama. Itu disebutnya nikmat muqalladah. Lamun aya jami Pak, gaduh agama, ta eta mah moal tiasa dibeli. Kusaha wae moal tiasa da eta mah hidayah ti Allah. Orang yang mendapatkan hidayah itu kenikmatannya luar biasa. Makanya di Quran, orang yang seperti ini bahagianya disebut ulaika ala huddam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Yang kedua, nikmat muqayyadah. Kalau nikmat muqayyadah ini adalah apa? Yang ini tidak, atau yang ini bisa dirubah. Contoh, ulamun hoyong tuang raos gampil, gaduh artos meuli ka restoran. Eta mah nikmat bisa Bu dibeli. Ibu hoyong, bapak hoyong naon, hoyong imah agreng, asal boga duit bisa dibeli. Da eta mah muqayyadah, termasuk ternyata anak adalah nikmat muqayyadah. Kenapa? Kalau anak ingin soleh dan tidak soleh, itu kita bisa dirubah oleh kita. Da budak mah tiap tahun ge robah sikap. Nya disebutna muqayyadah nu kitu teh. Cobi bapak, murang kali tinggawitan babar dugikeun ka ayeuna anu 4 tahun 5 tahun sami teu Bu? Henteu nya. Keur babar mah kieu, 1 tahun kieu, 2 tahun kieu, itu artinya muqayyadah. Dan ternyata Bapak-bapak, Ibu-ibu, 80% itu nikmat itu ada di muqayyadah, yaitu yang bisa dirubah oleh kita. 80%. 20% itu nikmat dari Allah yang tidak bisa dirubah, yaitu hidayah. Model ibu bapak sumangat ngaji eta mah moal bisa dirubah Bu. Naon sababna? Lamun geus sumangat nyara ilmu agama, itu dicabutnya susah. Seperti kita mau datang ke masjid juga itu susah Bu. Kenapa? Karena kita harus mendapatkan hidayah dari Allah. Nah, karena nikmat ini atau nikmat anak itu muqayyadah, berarti budak bisa dirobah. Lamun aya nu nyebatkeun kieu, cenah budak teh hese dirobah, berarti dia sudah tidak ada kemampuan. Mata lamun aya jami nu kieu Bu, puntennya Pak, lamun aya jami nu kieu, Pak Ustaz cenah. Abdi mah siganan budak nomor 3 mah cenah, moal robah atos Pak. Tong diomean deui, eta teh bakal marobah eta teh. Sabab naon? Karena dalam dirinya sudah tidak ada pikiran untuk merubah. Kenapa? Karena semuanya adalah kembali kepada kita semuanya. Nah, bagaimana merubahnya? Ayat 2. Mata ku Allah dipasihan fitrah. Fitrah murang kali teh ayat 2, Bu. Hiji fitrah ilahiyah, nu kadua fitrah insaniah. Nah, nu ieu nu kedah apal teh. Nya, da sepuh kapungkur mah teu make ilmu atuh ngajar budak teh tingali saeuna we tinggal Bu, tapi budak teh balager nya. Sok nya urang saroleh ayeuna nya. Coba kolot urang saraminar teu? Henteu. Ngarara ataupun kolot urang tinggal sakola laluhur teu? Henteu. Tapi naha balalager, naha budak teh barabari nurut karena menggunakan nurani. Simkuring tenat Bu jeung jami putrana 18 jadi ustad sadayana. Janten ustad sadayana. Ngobrolna kumaha? Ma budak saroleh sadayana kumaha carana? Jawabanna kumaha? Ustad, da ngurus budak mah teu kudu make ilmu, engke ge bakal aya ilmu, tiap budak hiji ilmu. Eta jawabanna. 18 eta putrana. Nya jadi ustad sadayana. Tartos teu Pak? Jadi tocing percaya we. Tapi lamun ayeuna sakelas budak Bu, sakelas murang kali sadayana ranking ka hiji, capek ka guru. Sok kabayang budak hayang ranking ka hiji kabeh. Sakelas ranking ka hiji nya kudu aya ranking 20 nanya, ranking 28. Makanya saya akan mengadakan sebuah sekolah anu dibere hadiah teh lain ranking ka hiji, tapi ranking ka bocah. Naon sababna? Karena kalau anak ranking pertama, karena ada ranking yang terakhir. Ari budak ranking ka hiji mah biasa teh dibere hadiah di sekolah ge Bu, dibere di imah. Coba budak ayeuna rankingna kaocot, nya dicarekan, nya teh dibere hadiah. Makanya saya udah ngobrol dengan satu lembaga pendidikan. Bu, kalau ibu ingin ataupun ingin hebat sekolah ini dan beda dengan yang lain, jadikan ranking terakhir kasih hadiah. Oh gitu Ustaz, mau enggak sok? Iya beda jeung di Batur. Di Batur mah ranking ka hiji dibere hadiah teh. Urang mah ranking ka bocot. Jadi barudak teh hayang ka barocot gitu.
nya awas Pak, lamun budak hayang ranking kabot persaingannya tidak ketat. Tapi lamun budak hayang ranking hiji kabehanana engke teh saletres nya. Tapi lamun hayang kabocot mah salah rantai we. Nya, budak teh diajar, terjadilah efek yang disebut dengan apa? Happy learning. Si anak jadi happy diajarna. Karena apa? Tuntutannya tidak terlalu keras. Nah, disinilah yang harus dipahami. Mata ibu, bapak, sok taroskeun bisi teu percanten. Pun anak ukal dibagi rapot tara ditaroskeun, Bu. Ranking berapa? Oh, ranking segini. Bapak kenapa moalna naon ranking? Kan bae. Sakitu ge uyuhan aya rankingan. Coba lamun kieu, awas Adek ya. Kalau kamu ranking atau rankingnya anu turun, bapak tidak akan kasih hadiah. Eta teh capek kana otak. Capek. Keun bios, Bu. Ngarah naon ngerasa imbang hirup mah. Karena kuncinya di sana. Nah, sekarang kita akan menerangkan dua fitrah. Pertama adalah fitrah ilahiyah. Yang kedua adalah fitrah insaniyah. Fitrah ilahiyah itu di anak ada dua. Ya, murang kalimah fitrah ilahiyahna ayat 2. Yang pertama, seluruh anak itu mengenal Tuhan tanpa diajarkan terlebih dahulu. Kenapa? Karena sudah ada di dalam kandungan. Sadayana murang kali dina patuanganana ibu bapak tos diajarkan kepada siapa Anda ataupun beribadah. Dia menjawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi murang kalimah lamun dititah salat eta teh Bu disingsieunan surga jeung neraka moal sieun. Dah sudah ada nilai ketuhanannya dari sini. Tapi lamun budak dititah salat dibere 2.000 jalan. Sok kira. Salat deh salat ya 2.000 tinggal jol Allahu Akbar salatna 2.000 we. Nya, ada salat 2.000 udah budak ke pinter, bere 5.000 salat 5.000 budak mah. Karena di dalam otak anak tidak mengenal istilah-istilah yang belum atau dirasa oleh mereka. Maka lamun aya murang kali punya dipiwara ngaji, dibere jajan 1.000, eta teh budak teh kaharti. Karena apa? Nilai ketuhanannya sudah ada. Kan di dieu kene. Geus sok cobinya Pak. Ibu tinggal kantos ibu bapak ngemutan tuang murang kali dina jani adina patuangan. Lah, lamun indungna dahar baso, kira-kira orok di jero tuang baso henteu. Lah? Teu. Urang da teu apa, indungna ngaredok, budakna ngaredok teh di jero. Ya. Indungna nuang cilok, budakna nuang cilok teu. Henteu. Kemarin saya ngobrol dengan dokter kandungan. Kebetulan ada ikhwan kita, ibu ataupun pemudi yang meninggal dunia setelah melahirkan. Usianya 26 tahun. Begitu melahirkan, dia langsung meninggal dunia pendarahan. Apa? Dokter kandungan bilangnya begini. Kebetulan dia ikut acara Bu pengajian. Pak Ustadz, ibu-ibu yang melahirkan pendarahan ada 2 faktor. Pertama, ada makanan bayi yang seharusnya masuk ke ari-ari, ternyata mengkol katuang ku ibuna. Etete tiasa jadi racun kamu ibuna. Itu hebat Pak tinggal. Jadi Bu, ieu teh situangeun teh nutrisi teh kanggo orok, ngan aya penyumbatan mengkol katuang ku ibuna jadi racun. Eta teh di mana babar jadi pendarahan. Ya, saya juga baru tahu dari dia. Buka acara teh apa terang. Jadi ibu ieu teh keur orok teh lamun ibuna tuang ieu keur orok mah beda deui tuangeunana teh. Walaupun yang dimakan sama tapi saripati nutrisinya dipisahkeun ku Allah. Eta mah kedah jalur kana ari-ari. Lamun ieu teu lebet kana ari-ari, ka ibuna, ka tuang ku ibuna jadi karacunan. Yang kedua adalah apa, Pak Ustadz? Yang kedua adalah apa? Makanan buat ibunya lebet ka budak. Eta teh simurang kalihna eta teh janten bermasalah. Makanya bakal anak ada yang cacat, ada anak yang hidrosepalus, ada anak yang dia Down syndrome. Itu ada kemungkinan untuk ibunya mengkol ka budak. Berarti Allah hebat. Ngatur dina patuangan tos dugikeun ka kitu. Mata ibu bapak lamun murang kalih kelahir normal, tong dicarekan wae. Naon sababna? Eta teh tuangna wae lain urang nu ngatur. Kartosnya, kabayang punya. Urang kali di dia, keur budak ka dieu lawangna, keur ibuna ka dieu. Ngiring kana lawang ibuna, budak jadi masalah. Ya.
Jadi si anak makan tidak mengikuti makanan orang tuanya. Makanya di Quran ada inni rojikukum wa iyahu. Rizki anjeun jeung rizki budak beda. Ternyata ieu teh dina patuangan kene tos dibedakeun ku Allah. Mata lamun aya jalmi nu kieu tong loba teuing cenah budak teh. Naon bisi teu kaparaban, ta teh teu percaya kana rizki Allah. Nya. Padahal di jero wae teu apal urang kumaha. Kartos. Beresnya. Beres, Bu. Keluar si orok, tadi tinggal fitrah ilahiyah namina. Nya ye, fitrah ilahiyah gitu. Kena ngarah gampil. Keluar orok, bro. Si orok lalaki ceurikna beda jeung orok awewe. Orok lalaki ceurikna leuwih gancang, jeung kaluarna cepat tina rahimna. Ea. Arapal keneh teu? Ya. Anu babar we poho deui nya ngalahirkeun. Dikersakeun lamun inget wae dina memori capek. Makanya ku Allah ngahaja diicalkeun dina memori. Nah, kenapa? Untuk menunjukkan bahwa ternyata kita tidak sanggup. Bro, budak keluar. Iya. Lalaki gancang keluarna. Tapi lamun budak awewe keluarna. Iya. Pada lambat. Da awewe mah lambat make rasa ari lalaki mah make logika. Di jero keneh geus hayang keluar. Tah eta. Makanya punten Bapak Ibu, alat kelamin laki-laki itu namanya testos. Itu di luar alat kelamin perempuan namanya adalah dia itu eksotis di dalam. Naon margina? Da orok awewe mah rada betah di jero rahim. Ari lalaki mah henteu ngadesek. Matak begitu bro keluar langsung nangis. Eta teh ceurik budak teh rejeki. Cobi geura lamun orok keluar teu nangis saha nu riweuh. Begitu keluar jempe, sia iporok kunaon? Mulai Bu, ku dicanak ku dokter, di inkubator di kitu, jebret, ngarah kana jantungna kemudian bergerak. Akhirnya dia menangis mayar 2.800.000. Budak hayang ceurik eta teh 2.800.000. Ya. Nyage ieu budak calon pelawak tapi begitu keluar teh jol nyerenge. Reuas lamun budak keluar jol serenge ka urang. Alah sia boting ieu calon pelawak anger we ceurik keluarna mah. Teu ceurik wae urang leuwas ibu tinggalnya dipencet eta teh dugikeun ka di inkubator budak jol ceurik we 2.800.000. Murang kali ngabadagan ceurik wae dipencet ngarah jempe. Jempe ceurik wae ceuk budak teh. Teu ceurik dipencet. Ari ceurik dipencet serba salah. Nya. Dari sana juga ibu harus paham nanti geura ya. Engke ge paham. Walaupun sekarang banyak orang tua yang hadir minimal keur incu kumaha mayunan Bu. Da beda ngadidik. Matak saur Nabi, didiklah anak menurut zaman yang berbeda. Menurut zaman yang berbeda. Beres. Ditutup tak Bu? Ari-arinya ditato, ari-arinya apa? Ari-arinya dipotong. Jebret. Budak ceurik ari-arina diputus, apakah dia yakin bahwa anaknya atau dirinya rezekinya akan di-stop? Kan? Moal orok mah tinggal ibu praktekeun murang kali alungkeun ka luhur si budak ceurik. Naon sabab? Karena si anak tahu bahwa ayahnya yang melemparkan ke atas akan menangkap dirinya. Itu namanya kepercayaan. Sok. Murang kalinya 2 tahun alungkeun budak teh seuri tewak. Alungkeun budak teh seuri, naha seuri? Sok coba aki-aki alungkeun. Teu teuy. Nya, paling ge ngorowot. Ya, tapi budak mah dialungkeun ku bapana teh, dia tersenyum. Kenapa? Karena dia percaya ayahnya akan menangkap dirinya. Tah eta Pak. Awas. Lamun budak bunga karena ada kepercayaan pada orang tua. Anak ingin bahagia, orang tua harus dipercaya oleh anak. Maka dia akan bahagia. Seperti bayi yang dilempar ke atas. Ya. Alungkeun, serengeh budak, tewak. Alungkeun, serengeh budak, tewak. Percaya bahwa ayahnya akan menangkap dirinya. Cobi ibunya praktekeun, alungkeun, leos. Kira-kira budak seuri moal. Budak seuri moal. Moal ada eureun atuh. Naon ada langsung ngageber jebret gadinya jauh teu naon teu aya ceurik. Itulah kepercayaan.
Begitu dia itu tertawa, dia menangis dan dia tertawa karena yakin ada rezeki dua yang disiapkan oleh Allah. Bu, orok keluar, nangis, dipotong ari-arina, terus disiapkan dua pinar. Ini sudah disiapkan oleh Allah dua rezeki. Nya, cek orok teh, percaya. Tuh, terus disiapkan ku Allah. Ibunya menyiapkan wadah untuk air susunya. Jadi aya dua. Tadi mah lawangna hiji, ayeuna mah lawangna jadi dua. Kartos. Seep di dia, pindah ka dia. Seep di dia, pindah ka dia. Ku Allah terus disiapkan eta budak. Mata tong salempangnya. Kalem we orok mah. Senyum. Kenapa? Karena dia yakin rezekinya ditanggung oleh Allah. Tah eta Pak teori lain syakartum la azidannakum. Lamun rezeki hayang ditamihan ku Allah kudu syukuran. Lamun menta cantang tu dipasihan ku Allah, tapi ku syukur mah ditamihan ku Allah. Seperti orok syukur ka Allah tamihan rezekina dua. Nya. Beres Bu, 2 tahunnya ngenenan Bu. 2 tahun ngenenannya. Udah 2 tahun anak dilepas kan? Tapi budak bisa lempangnya. Ruwarawel, mulai si murang kali rezekina dibuka deui ku Allah ngalegaan. Basreng, sebelah, nya cilok, tingali es krim, ararasup sabab daun. Kalau dia bisa bergerak, rezekinya dibuka deui ku Allah ngalegaan. Mata tong salempang. Sakapeung urang teh mere jajan ka budak, tapi budak uih teh remel. Budak uih teh sagala dibawa. Tah eta disebutna fitrah ilahiyah. Eta Pak. Kartos ayeuna ngagengan. Ningali resepnya budak. Ceurik belengeh da murang kali mah ngan 2. Lamun teu seurik, ceurik sakitu we. Ngan lamun budak ceurik aya masalah. Lamun budak seurik berarti bunga. Sakitu we. Tapi lamun anu ceurik jeung ceurik bapana jeung indungna beda. Asli. Santang tu bapana jeung indungna ceurik eta teh Pak keur sedih buating bunga. Nya, ngan disumputkeun ka bungahna ku Cisoca. Tapi budak mah bisa bohong sabab budak mah lamun ceurik asli aya masalah, lamun budak ceurik bener eta teh bunga. Kartos. Tinggal mun murang kali keur ceurik berarti aya kahayang. Artina kabungahna direbut. Tapi lamun murang kali bunga seuri tuh eta teh hartina budak teh keur naon cocok jeung fitrah. Bapak-bapak ibu-ibu, fitrah ilahiyah. Awas, anak bertuhannya sudah ada dari sini. Makanya dalam hadis, kalau dia mau menasronikan, kalau mau meyahudikan, kalau mau memajusikan, itu terserah kita. Sabab budak mah sudah memiliki ketuhanan dari mulai perutnya. Tosek gitu. Tong boro-boro budak. Kolot wae ngadeng adan teu kabehanana jos salat. Urang mah ngamak budak. Wasna gawat. Kolot wae loba nu teu salat. Nya. Matak begitu, "Ade, salat ya. Ini jajan." Teu budak jos salat teh, Pak. Lamun budak sakali salat 2.000, berarti 5 kali salat sabaraha? 10.000. Budak 5, berarti sabaraha? 50.000. Berarti salakina minimal keur salat budak wae kudu aya 50.000 sakoe. Tapi tong salempang Pak, rezekina teu kaharti, duka di mana? Aya we, sabab lamun teu diniatan mah moal aya rezekina. Sok Ibu ngacung di dieu. Anu gajina 3 juta sasasi. Nya. Teu araya. Berarti di dia rata-rata gajina 8 juta sabulan. Tadi tanya nu 3 juta nu ngaracung. Nya, berarti 8 jutaan. Ngacung. Usah habis na 3 juta. Ibu sadin sasasi seep sabaraha Bapak? Duka atuh cenah da teu kaeta. Kadang dihitung-hitung mah seep 8 juta, anu 5 jutana ti mana? Nu 5 jutana ti mana? Min goeri layah tasib. Kenapa? Karena di dalam Quran rezeki 70% min goeri layah tasib. Anu yah tasib namangan 30%. Hasil gaji jeung damal urang mah 30%. 70% nama nu teu disangka-sangka. Mata kedah percaya. Secara fitrah ilahiyah anak itu sudah seperti itu. Hiji banyak.
Rada enteng enak mah. Bu, rada enteng. Teu rada enteng teh ngemutanana. Jadi tong mikiran budak moal ayana atau moal naon, moal jadina naon, moal insyaallah bakal aya hasil tina urang. Yang kedua, ada yang disebut dengan apa? Fitrah insaniyah. Nah, inilah fitrah insaniyah yang ini harus dipelajari. Kenapa? Karena kita harus belajar ke dalam apa? Harus belajar metode tentang mengembalikan fitrah. Fitrah yang mana? Fitrah insaniyahnya. Da fitrah ilahiyah mah murang kali mah teu gaduh dosa, murang kali mah tos percaya. Dan anak, ibu ya, anak kalau meninggal dunia itu jaminan surganya bagi orang tuanya. Sabab naon? Da budak mah bersih. Budak mah bersih. Jadi tidak perlu khawatir ketika anak itu dipanggil oleh Allah, tidak perlu khawatir karena anak itu sudah menjaminkan surga bagi orang tuanya. Tapi yang harus dikelola oleh kita apa? Fitrah insaniyah. Ini ada berapa poin? 1. Secara insaniyah, manusiawi, fitrah anak itu yang pertama adalah menangis. Lamun budak ceurik eta teh sesuai fitrah. Kartos. Matak dina ilmu jiwa tekengeng nyentak jeung tekengeng nyarekan budak nuju nangis. Biarkan anak berhenti dengan sendirinya. Kalaupun ibu bapak ingin anak cepat berhenti, tidak perlu melakukan dua aktivitas yang tadi. Kenapa? Sabab budak lamun ceurik dicarekan terus dipolototan, itu akan terjadi 8 gangguan jiwa di anak. Tah, budak nangis, canak we kaluar. Teu kudu disentak. Sabab naon? Sabab budak ceurik mah fitrah. Nya. Nang urang kesal. Budak lalaki mah nangis 3 menit lilana, budak awewe 6 menit. Urang cing sabar. Ieu budak lalaki ceurik 2 menit satengah menit deui, urang kesel dijemel. Jadi nambahan 3 menit. Nya. Jadi beneran budak teh ceurik we haban, cenah ceurik cenah mah. Tuh gitu. Jangan. Kenapa? Karena ada 6 gangguan jiwa nanti ke depan kalau anak ketika menangis itu disuruh berhentinya dengan cara disentak jeung dipolototan. Atosnya. Kan wios nu atos mah atos we. Nu atos mah atos we. Ngarieun dewe nu anyar. Ya, ngarieun nu anyar sok tinggal Pak. Murang kali kita antep dah ceurik mah fitrah tinggal. Oh, fitrah. Nah, berarti ada apa? Ada sesuatu yang mengganggu dirinya. Jadi ada kayak giliran nyalirat. Hoyong ibu gitu murang kali Pak, teu ceurik-ceurik. Alhamdulillah Ustaz, abdi mah budak ti subuh nepikeun ka Isya ngahuleung we aya gitu. Lalawora budak ngahulang ti subuh neukeun ka Isya, eta mah lain bager teu ngarakalongeun. Ya, jadi biarkan aja dulu. Karena fitrah anak yang pertama adalah apa? Dia menangis. Sampai Ibnu Sina mengatakan ada 9 air mata yang keluar dari manusia. 9 air mata itu tergantung apa masalah emosinya. Ayat caicosta teh nukieu, benten. Malahan kamari aya pemain bola begitu ngagolkeun Bu, juara ceurik. Cing cai matana nu eta. Bunga nu eta mah. Cisosana keluar bunga bisa naon bisa menang. Tapi ada orang yang dia itu, awas ibu bapak, laki-laki itu 1 tahun menangis 7 kali. Sedangkan perempuan dalam 1 tahun minimal menangis 36 kali. Jadi istri mah seueur keluar cisoca. 36 kali nangisna 1 tahun. Lamun pameget mah ngan 7 kali eta ge lamun aya piceurikeun. Sakapeung lalaki mah 1 tahun wae teu ceurik-ceurik. Kamari caririk teh lebaran eta ge kapaksa pedah ningali batur we caririk. Asina Pak teu ceurik kayaknya kere daguan segedeung deui. Padahal kudu napa refleks ceurikna teh begitu ngagabru. Ieu mah dah hese atuh Bu pameget mah nangisna karena natriumnya itu berbeda. Matak upami murang kalih nangis tengah wengi sanes kalebesan juri. Kade jo, itu sina budak ceurik wae tengah peuting, boating sina aya nu ngasupan, lain.
Murang kali lamun nangis tengah wengi. 2, itu pertama adalah supaya oksigen ke otak tidak lancar. Sepuh kapungkur biasanya dicana keluar. Engke senanon ngarenghap keluar joplong. Lamun nangis keneh berarti kolik. Kolik teh kejang usus. Balur kunaon ku minyak telon, minyak kayu putih ngangge bawang berem. Lamun murang kali jolpup joliren nangisna. Teu aya kaitan jeung jurig. Engke riweuh lamun budak nanyakeun jurigna mana sok. Kinten-kinten bapak siap dada di jurig. Kan mau adaekeun. Mata udah begitu aja. Kenapa? Karena anak itu ada masa untuk menangisnya. Dan itu namanya fitrah. Kartos Pak. Rada entengnya. Mayuna nu ceurik. Ya. Jadi lamun caroge sesah nangis keun bae da fitrah. Keun. Pak eta anu dongeng dikantunkeun teh ku caroge ku bojona teu ceurik eta. Sakitu pamajikanana maot teu ceurik Bu. Gitu we. Pak, itu cenah tatangi careurik ari bapak teh ceurik, ngada teh hayang ceurik. Da teh sedih cenah bapak teh. Ieu atuh cenah tatangga cenah ceurik atuh ceurik saeutik we. Ngada teh hayang ceurik. Wah eta Bu. Budakna ngamek ningali bapana teu ceurik pada sarogeuna atuh bojonana pengantunkeun, akhirna ku budakna disiksa ceurik we. Sugana kudu disiksa na ieu mah. Tah bakat lingkuh hese. Jadi sekali deui fitrah anak yang pertama adalah menangis. Nah, ya apa namanya? Kene. Sok, Bu. Anak kamu ke supermarket. Mama ingin itu, budak teh. Suno, teu boga duit. Kan budak itu nya. Lamun ceurik urang jawab kumaha jawabanna? Teu boga duit. Cek budak teh. Nah, atuh asup ka dieu. Pokok teu boga duit tapi asup ka dieu. Cenah moal ngagoler budak teh Pak. Ceurik di dinya lolongseran cing kumaha ngubaranana. Da eta mah senjata budak. Lamun budak aya kahayang gogoleran. Akhirna indungna kumaha? Tah atuh engke mah moal dibawa deui. Nya, padahal engke teh dibawa deui we da batur. Ada. Ulah nganggap enteng ka budak mah da leuwih pinter mengendalikan orang tuanya. Jo ngagoler budak ngadat di dinya da urang era soknya. Dihareupeun kasa bari hayang itu kumaha? Tungtuna kumaha? Tah cenah engke di moal dibawa. Bari dibere deui ku urang teh. Atuh lain tata direk dibere mah tuh. Ieu mah geus apasea heula dibere we gerak ku urang. Padahal anak itu begitu teorinya. Jadi gampil cara memahaminya. Ya, yang kedua, fitrah anak yang kedua adalah apa? Anak yang kedua fitrahnya adalah apa? Laibun. Apa laibun? Ulin. Budak mah ulin, Pak, fitrah teh. Ade teh amang ka mamana, nya gering atuh. Teh kenging. Budak keluar teh kenging aya kebul. Budak ulah Bu, sieun ku kebul. Asup ka imah. Ade nolol dina kaca. Ade tekeng dina kaca aya kebul. Budak teh Bu, tungtungna gagajelengan tah dina sofa tekeng engke kebul. Budak dia di mana nu kebulan. Supkeun kana kulkas moal ngerok gerak. Ngebul budak. Ini ada atuh daripada biarkan aja. Kenapa? Da murang kali mah fitrahna eta. Murang kali mah ameng. Jadi lamun ibu gadung murang kali yiswa 12 tahun, 11 tahun. Cenah meuni ulin teu budak eta teh. Heuh budak. Malahan mah tong boro-boro budak. Urang ge sakapeung dibawa ulin mah sarua atoh. Nya, hari ngaji ini hararese begitu piknik 2 bus pinuh. Ya, 8 bus pinuh. Oh, berarti fitrah manusia itu anak terutama adalah bermain. Mata tinggal Bu. Kenapa anak TK cenderung bahagia? Begitu anak TK cenderung bahagia, anak Rodotul Atfal bahagia. Karena anak-anak di dalam kelas dan di luar kelas bermain. Ulin budak teh tinggal gogolosorannya, tinggal ujung kulik jung kedang, tinggal barangkali. Iya fitrah namina. Kieu we. Tapi lamun bapana jeung ibuna kikieuan eta bubudakeun. Nah, da urang da dicarek mudah hese atuh. Da fitrah anu ieu mah antep we kitu. Begitu lebet SD gugulayunan leungit. Larasnya sosorodotan leungit. Kemudian apa Bu?
sadayana permainan anu anak-anak biasa lakukan itu hilang. Mulai dia stres. SMP leuwih ti kitu, SMA leuwih ti kitu. Akhirnya si anak tumbuh dalam keadaan pola permainannya dihilangkan oleh orang tuanya. Mata kamari aya video viral. Bapak-bapak umur 45 tahun huhujanan dina teras gogolosoran, sorosot. Tah eta teh anu loba dicarek. Budak hujanan dicarek. Wah, akhirnya tah, hayong ibu, salaki gogolosoran gitu. Nya, 48 tahun geura. Kunaon eta si bapak? Ieu cenah masa kecil kurang bahagia, golosor. Tuh, jadi we eta. Jadi sebetulnya itu laibut. Jangankan anak, bapak-bapak, ibu-ibu, dunia sadaya adalah permainan. Di dunia mah permainan sadayana ge murang kali ge sami. Mata kalau mun diajar bari ameng sok hatelkeun geura sok. Nya. Hoyong uninga sakola nu awis. Sakola nu awis teh sakola alam. Itu bayarnya mahal karena anak-anak belajarnya di mana? Di tangkal kai, di saung, di serang, di balong. Kenapa? Karena anak di bawah main itu dia akan fitrahnya kena. Kartos ada Pak? Bu, rada kabarannya. Sok keun deh, budak ulin keun bae, fitrah sakitu. Tapi lamun bapana ulin wae tak beda. Nya, inumna ulin wae beda. Keluar dari fitrahnya. Anak itu bermain. 3. 2 ya? 2, 3. Yang ketiga. Fitrah anak yang ketiga adalah apa? Dia punya tabiat yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Itu fitrah. Tong ningali kalmahan budak. Tingali leuwihna naon. Sabab tiap budak bakal beda. Lamun ibu gaduh 5, bapak gaduh 4, kira sok benten-benten. Mataknya saur ahli atau saur ahli psikologi menyatakan seperti ini. Kalau anak kita dibandingkan dengan anak lain, maka otaknya akan rusak. Dan lebih dari itu, kalau anak kita dibandingkan dengan adik kakaknya, itu pun akan merusak mentalnya. Dibandingkan jeung budak batur, sok rusak atakna, dibandingkan jeung adik kakak, sok rusak mentalnya. Atos we, da masing-masing gaduh tabeat. Eta teh namina fitrah. Kartos bu, sok tinggal. Simkuring jeung pun adi beda, jeung pun lancet beda. Naon sababna? Fitrahna beda-beda, tabeatna benten. Nu ieu maka dieu, nu ieu maka dieu. Budak hayang sarua kabehanana nya moal tiasa atuh. So, capek ka urang hayang sami sadayana. Antap we, nomor 1 makieu, nomor 2 makieu, nomor 3 makieu. Berjalan saja dan saya tidak memaksa anak untuk mengikuti kahayang kolot. Sabab lamun budak nuturkeun kahayang kolot biasana sok ruksak. Ikuti kahayang budak tapi sesuai dengan fitrahnya. Begitu. Terus. Ya. Aya murang kali, Pak. Ngomean motor we eta mah habet. Mung sakola. Motor anyar diruksak, diomean, tapi jadi mekanik. Jadi mekanik, Pak. Jago, naon sababna? Ngaruksak we bisa omong-omean. Iya. Saya ini namanya multiple inteligensi. Saya pernah bertemu dengan orang yang dia itu bu murang kali, yiswana 7 tahun, pinter masak bu. Pak Ustad pun anak masak naon wae cenah asal ningali we masak naon katurutan di bumi. Eta murang kali 7 tahun pameget bu. Jadi anjeunna mah tara ka restoran mun hayang tuangan itu rasana sarua. Duka kumaha jeung bu ngulek sayayu eta teh Pak samara teh teu ngange ieu teu ngange sanok ku panangan. Si budak sigana ku alo di pasihan aya leuwih dikitu we lamun naon teh direnos dikitu-kitu. Oh iya eta multiple. Akhirnya si anak ini sekarang mau dibeasiswakan di Tata Boga. Sampai dia kuliah S1 bebas biaya. Tuh tinggalnya. Naon murang kalimah tabeatna benten-benten. Fitrah eta teh keun. Nya aya nu nyanyi wae. Nya dina kaca aban we nyanyi bari teu ngeunaheun ge. Kan bae. Kan kenal ulah dicarek dan ke eureun sorangan. Nya aya nu aben ibunya budak teh kitu we hotel kitu we budak. Karena masing-masing memiliki sesuatu yang berbeda. Yang keempat
Fitrah anak yang keempat adalah apa? Berproses. Step by step. Berjalan. Ya. Kita pelan-pelan langsung jadi henteu. Ya. Sing kuring ibu teu langsung kieu, prosesna lami taroskeun ka punbiah. Sami sadayana ge di dieu teu langsung janten. Nya, hoyong kieu teh lami ieu teh. Naon margina? Step by step. Tong hayang instan. Kenapa? Karena menjadi anak itu tidak bisa instan. Harus ada proses yang lama. Model ngaduk bala-bala, hoyong raos, eta teh kedah rada lami, diulekna teh. Engke lamun tos rada lami, eta teh biasana sok enak. Kartos opat we heula nya. Tong waka seueur-seueur teuing. Supados teu capek teuing ngemutna. Jadi 4 fitrah anak secara insania. Ini semuanya ada 8. Tapi jangan dulu semuanya. Opat we heula, engke opat deui iraha deui we. Nu penting eta we heula praktekkeun. Eta heula praktekkeun. Ku ibu pahami dulu yang itu, ku bapak pahami dulu yang itu. Dan ini perlu sinergitas. Kenapa? Karena ada satu doa dari Al-Quran, apabila anak itu betul ingin menjadi panduan kita, maka kita harus berdoa. Surat Al-Ahqaf ayat 15. Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala sholihan tardahu wa aslih li fid duryati inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Saya masih ingat guru saya ngomong begini di pesantren. Kadang budak teh soleh saatos urang teu aya. Geus teu aya budak soleh, Pak. Kadang budak teh soleh di mana urang geus kolot. Kadang budak teh soleh di mana urang aya keneh. Mata tong maksa Allah hayang soleh ayeuna. Sabab budak soleh aya waktuna. Ayeuna mah urang kumaha? Kita tanam pohon itu. Kalau ada sesuatu kita kemudian kasih siram kalau kurang air. Kalau ada hama kita kasih semprot. Kalau dia itu ada yang mengganggu kita jaga. Adapun si pohon ini tumbuh dan berbuah urusan Allah. Tugas urang mah eta Pak. Nang urang sok capek mikiran jeung hayang buahanana. Jadi we lieur ngurus budak. Nya. Padahal tugas anak jadi apa bukan urusan kita. Kurang gitu. Atos we. Terakhir, Ustaz Abdul Rahman dulu menyampaikan begini. Tugas seorang tua dan guru bukan mengumpulkan ranting dari kayu-kayu yang patah. Tapi tugas guru dan orang tua adalah apa? Menjaga tanaman agar tidak banyak ranting yang jatuh. Gampil hayang budak mah comotan we di jalan lo Bapak. Nya, sok hayang budak model kumaha? Comotan di jalan lo Bapak. Tapi tugas kita bukan itu. Jaga agar tidak ada anak-anak yang jatuh ranting. Jaga we ku urang. Teu kudu salempa. Boating urang tos teu aya, budak soleh nangke. Nya. Tos sakitu tong riweuh-riweuh teuing. Da urang ge saroena teh ayeuna nya. Munya ieu teh urang teh boating geus kolot teu aya kakara karasa. Nya. Kakara ayeuna ngadoa Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Keur aya mangarudetkeun we budak. Geus eueuh maka karatah doa eta karasa. Kartos sadayana. Jadi sim kuring mah kitu we. Tong capek teuing. Da budak teh mikiran urang. Ya. Budak mikiran urang teh. Teu urang mikiran budak. Ya. Santai we budak mah geuningan. Kenapa? Karena saya yakin Bu, dari orang tua yang soleh akan lahir anak yang soleh pada waktunya. Sakitu lah. Ya. Atau sekap? Hah? Atau sih tunggu sana. Teras. Ya. Atau sakitu. Pelan? Dato saya materina tuh. Tong teras wae aslinya kudu saimbang atuh. Ya, terakhir punya terakhir ya. Terakhir ya. Sadayana nya punten ieu. Kan sim kuring urang dieu.
Ya. Pun biang aya, pun bapak apa. Tinggal wargi-wargina apa. Gampil sakitu. Sadayana ge katinggal. Nah, Ustad mending keneh katingali ngarah jelas elmuna napal daripada teu katingali buating ditukangeun mah teu kitu. Saya tidak pernah mengatakan Ustad siga tu gaduh masalah jeung urang kali teu gaduh sami. Naon ku Allah dipasihan jeung masalahna. Cuman bagaimana kita memecahkannya itu. Sakitu. Kada ulah pajarkeun oh cenah teu gaduh masalah. Henteu. Mun ustad nerangkeun alam kubur lain hartina geus ka kuburan. Ya, terangkeun we elmuna. Dan ke mah bakal iraha wae ge, bakal kaharti ku urang. Matak sakali deui Ibu, tong kesel mayunan urang kali nya. Ngarah urang kali teu kesel mayunan urang. Jadi ayeuna teh loba budak nu kesel mayunan urang. Sabab urang kesel mayunan budak. Ningali budak teh kunaon teh kesel ningali si mama. Kesel ningali si bapak. Eta teh ti urang anu kesel. Matak santai we. Nya alhamdulillah. Atur nuhun sadayana. Mudah-mudahan salemur di dieu urang cing saloleh. Kene waktuna lah insyaallah ya. Ke abringkeun ka masjid, abringkeun ka madrasah. Kumaha engke we hasilna mah. Nya. Sakitu heula lah tong panjang teuing. Insyaallah hapunten anu kasuhun. Mudah-mudahan aya guna sareng manfaatna. Insyaallah ketepang di sanes waktos. Ibu bapak sadayana cing sarehat. Cing digampilkeun rezekina sadayana nya. Cing saroleh murang kalihna sadayana. Sakitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.